Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Loja enjing, kanggo pemirsa sadayana. Simkuring, durasi warehan, sakadap deui ngadugikeun informasi sanesna. Pemirsa, sejumlah warga anu kacida antusiasna pikeun nyaksian syuting film di Jalan KS Tubun, Karawaci, Kota Tangerang, Banten, dinten Jumaah enjing. Dipekanyaho, nya rencanana sabagian ruas jalan di Kota Tangerang bakal ditutup kusabab aya syuting film anu diperankan ku artis Korea Lisa Blackpink. Arus lalu lintas di Jalan KS Tubun Pasar Baru, Karawaci, Kota Tangerang, Banten ngalaman kamacetan saatosna jalan anu dianggo pikeun produksi syuting film eta ditutup. Syuting ieu lumangsung di tanggal 28 dugi ka 31 Januari 2026. Sajumlah warga katingal sumanget pisan hoyong ningali syuting film action anu dibintangi ku artis Korea Kidul nyaeta Lisa Blackpink, Maduk, sareng Lee Jin Wook. Warga nyebatkeun yen aranjeunna ngahaja sumping ka lokasi panutupan jalan margi aya syuting film Korea salami 2 dinten. Samentawis eta, pamirsa, para pengguna jalan roda 2 atanapi roda 4 anu nuju ka jalan Sanggenggo Raya diarahkeun ka jalan Loping Sanggenggo atanapi ke arah sabalikna. Pikeun pangaturan rekayasa arus lalu lintas, puluhan personel gabungan ti Satlantas Polres Metro Tangerang, Kota Serang, Dinas Perhubungan Kota Tangerang parantos disiagakeun.